siap. Siapa tes rencana kita? Gue sih aja. Kasih tes kan jalan semua biar jalan. Ini pilih dibayar. Hei kalian mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Masa dia bilang mulu? 3. Ikut dong, ikut. Ikut dong, mainin ya, mainin dulu deh, ikut Mbak. Ikut. Emang bisa apa kalian kan cewek, kita kan cowok, kita beda level bro. Kalian nanti bisanya paling bisa. Iya, kamu jangan ngarap kita kan Ribetin, ribet lah. Bagaikan apa perbedaannya kita Gak usah bawa cewek lah. Iya. Iya kan rencana cowok ya. Apaan kalian kan uang gak punya, apa gak punya. Enggak punya. Apa-apaan? Uang gak dipunyai. Kalian gak punya. Kita punya uang cuma gampang. Kita tenda punya. Gesek, oh gesek. Gampang ya gampang. Uang banyak. Gampang. Ya udahlah. Ya, oke. Kami kalian izinkan sebut. Ya. Kalian boleh ikut lah. Bayar deh. Tapi tunggu dulu. Emang kami sudah mau itu. Jadi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu harus bisa menjaga diri kalian. Syarat yang pertama, kalian harus bisa menjaga diri kalian masing-masing. Siap. Yang kedua, jangan ngerepotin. Yang ketiga, kalian harus bawa makanan yang banyak. Gampang. Yang keempat, jangan satu tenda. Oke. Setuju? Jubor kalau Karena menguap si jerote juga tidak gunung. Ibarat hitut gitu pakai hitut. Itu kan nunggu studio nih. Orang nunggu lila, kamu nunggu lila teh dibuka lamun kuing pramerah gitu sih teman dia dipakai kejo. Guys, eta mahal gitu. Kamu namun kuing pramerah ngomong gitu tah hejo anjing. Lain ibaratkan dina kartun mun hitut hejo gitu. Mana kira pakai pramerah teh kabir teh. Kabir. Kegebos teh aya Kapanganana naik liungan tiap di jaduk iraha. isukan. Isukan mah kieu penyampaian ajang deskripsi bahwa planning kaharep urang bakal kitu. Pasti lu acara mah kumpul. Ini kana kieu ngomongna ulah jeung awewe ke kadi kumpul lah karena belah tariting perwakilan tadi acara kieu. Ulah apaleun awewe, ulah apaleun samudaya nasi. Sina ngalobrol we masih. Ulah. Kelas si masa derek kelas 11. Nah, ayeuna nu maju ka kelas 12. Lamun ta lulus ge geus ngiring gitu. Contohnya Gemon maneh. Bisi maneh kan teman teh naik Bae Geus aja. ngiring ka maneh ge kumpurium jeung saderek di dieu teh. Nah, geus kumpul ngiring kasar. Anu geus maot gali deui contoh maneh teh. Ulah tambah brutal. Geus tanya, kieu tambah bebas ulah kan eueuh betan ieu. Kadewe foto lamun diunggah. Seperti teh. Heeh, ulah teh pikeun kata nyekal. Diunggah ayeuna mun erek nawean eueuh guru. Heeh. Kan Facebook mah geus lulus. Jeung dilah eta mah apa ulah sok hayang langsung beut langsung upload. Udah dalin awewe ieu lah. Pemuda upload nama kayak geus ieu. Udah upload. Upload nama geus percaya suka luar pancana. Dudin kikituan cenanya bahasa abi mah kitu aya mah tos kaluar. Kana bahasa. Eta ira din, abi kitu ye sareng kumpulan gawe datos garawe ieu itu kumpulan. Heeh, kitu kan cenah lamun kapanggieun ditahan ijazah tuh anjing kayak geus dicopot ijazah karek nepi ka bank karek update. Bener bae. Atau henteu karek kacekel salengkah we lah. Salengkah. Geus salimbu atur nuhun. Ngome HP we. Update. Aduh alhamdulillah. Kan kamari din aya nu kikituan nu aya. Aya. Jeung si Ucup tadi balungut cenah. Di video kepanggieun. Ngan sabab urang kikian teh di aliah teh kudu boga kesan terakhir. Jadi urang teh kan geus hidup ka hiji wadah, geus bekeun. Aya bahasa
masa kesan orang keur babarengan di Jogja teu ieu kan. Cek aing ge mau resep cek urang ieu. Endah. Yo, kieu yo. Urang kelulusan kudu Sabab ieu urang nu ngayakeun acara, urang bebarengan nu ngayakeun pendapat. Ulah jiga basa ke Jogja, aing nu ngaduka pendapat angger we kan tadi ACC nya bukti teh penyesalan yang terjadi itu. penyesalan teh aing eta tukang kieu urang demo cerita. Ta ayeuna kieu ya aing mah nya sampaikeun kieu engke nya ieu mah lagi dipakeun teh ge. Kan urang teh ieu teh keraya di hiji wadah nu ngaranna Aliyah. Urang ibaratkeun toples kieu. Tak urang geus asup ka toples nalika urang keluar toples teh ulah tebikeun ka urang tidak menyimpan sesuatu apapun, tidak memberikan suatu kesan-kesan. Heuh jadi urang nalika keluar tina hiji wadah teh tadina wadahnya teh urang teh kudu aya tapak tilas bahwa orang teh asup di wadah ieu gitu. Saya WC berarti keluar ka di tema. Ai ucing tos aya utah gitu ya. Is kalau per aya. Dia saderek dedek. Saderek urang pernah di mapan tengah lapang. Oh, saderek tadi para dedek cabang satemon kan can saja kesan pesan. Ayo urang mah geus kan nyimpen bayi dina sepi teh atos. Aya kalina 2 lah. Jadi ama jariah. Ama ieu jadi nyimpen cek teman ge kudu nyimpen. Ari urang mah alhamdulillah ada di Aliyah geus ngajaran salawatan nyimpen. Oh. Piteng teh tadi temon. Lamun dibongkar teh temon. Heeh gitu. Geus PT WC pangheulana nunda urang mah simpenan dina tai teh. Amun adit mau pokok angkatan di. Makanya eta dikenang sepanjang masa. Angkatan tahun saanu. Henteu aya sama aya Cirio. Asli anjing. Tah aing ge nyeun deui nu kitu teh da bisa majarkeun atuh turut muni can aing teh neangan deui nya hadiah tangkar teh di mana. Anu Aya bahan di ieu. pertama urang